Buktikan lamun bener penting ieu baroga ilmu, masjid isuk bakal pinuh. Nu jarakat bakal daraek, marerebeas jeung tetangga bakal silih perhatikeun, kamiskin bakal nulungan, ladang tina ilmu penting ieu. Lamun teu kitu-kitu acan, muludan ieu teh rugi, ukur ustad dibayar, sound system tagokeun, jamaah datangkeun, engke ditanya, di mana penting pangaosan, saha ceramahna, nana gerhana, kumaha kitu we rame, geus. Nepi ka eueuh tuluyna. Dek rame mah geus ya, tunggulem pelawak, tunggulem urang. Hanya sebatas eta. Mina zulumati ila nur, ngaluarkeun jelema tina poe kana caang. Nu goreng hate bubar ti dieu wayana kudu alus hate. Nu goreng jeung salaki bubar ti dieu buktikeun penting ieu keneh. Salaki keur cicing dina risbang, geuwa tangkep ayah. Engke salaki bakal nanya, aya naon balik pengajian make jeung jadi ceurik. Oh, tobat. Paling kuat 2 poe teh gituan. Ka itu nama kitu deui we. Nu goreng ka inung bapa, nu goreng jeung dulur, sing alalakur. Nu pedit sing bageut. Ladang muludan ku elmuna lain sakadar mi eling kalahiran nabi, tapi urang deuk eling kana akhlakna Kangjeng Nabi teu dendaman, Nabi bersih hate, Nabi alus ucapan, Nabi adalah orang tawadu, Nabi adalah pintar dina ibadah. Urang geus meujeuh nyoko jeung nyuku karena pagawean Nabi disebut sunnahna Rasulullah. Sunnah Rasul teh kauliyah, fi'liyah jeung takririyah. Kauliyah ucapanana tarangan nyerikeun batur, fi'liyah pagaweanana ibarat nyiruan anu ngalahirkeun madu kareueut mata ka Kangjeng Nabi mah boro-boro umat Islam Yahudi ge milu resep teuing ka urang. Boro-boro Yahudi ka urang mah umat Islam ge ruji teu. Berarti urang anggang keneh jeung akhlakna Kangjeng